Babun najasati ari nyaeta bab ngajelaskeun pirang-pirang najis. Wa izalatiha sareng ngilangkeun itu najasah. Al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan kulluha tegesna sakabehna itu hayawanat tahiratun eta anu suci ilal kalba angin anjing wal khinzira jeung celeng wal mutawalada jeung anu dilahirkeun minhuma ti itu kalbu jeung khinzir. Amin adihima atawa tina salah sahijina itu kalbu jeung khinzir. Wal mayitatu sareng ari bangke kulluha tegesna sakabehna itu maitah najasatun eta najis najasatun eta najis ilal adamiya angin bangke anak Adam wasamaka sareng lauk cai wal jaroda jeung simut wa kullu ma jeung sakur-sakur perkara membetadakeun wa kullu ma sareng ari sakur-sakur perkara haraja anu kaluar itu ma mina sabilaini tina palawangan anu dua najisun eta najis ilal maniya angin cai mani wariha jeung angin wal haso jeung batu leutik ilam yan akid lamun teu narima kabundel itu hasok minal bauli tina cai kiih minal bauli tina cai papang baca Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati wa izalatiha. Ya bab rek ngajelaskeun kana najis. Naon bae najis, najis anu kumaha jeung cara ngilangkeun najis kumaha. Ari najis anu kumaha? Najis itu secara logat mustaqdarun. Mustaqdarun teh anu dianggap geuleuh secara logat. Jadi secara logat mah teu meunang dipake hukum, ya. Namun anu dipake hukum mah lamun secara hukum syara. Nah, lamun secara hukum syara maka bisa dipake hukum. Lamun dicek logat mah ieu mah bebas. Kan cek logat, nah dicek logat teh sakur-sakur anu geuleuh. Nah, sakur-sakur anu geuleuh itu hukumna najis. Tapi cek lugawi teh cek bahasa. Lain cek hukum syara, lain cek Allah jeung sahana jeung rasulna. Contoh cek lugat mah kawas leho. Apa leho? Polo. Nah, geuleuh teh. Geuleuh pan? Tah anu kitu ngaranna najis. Itu tapi cek lugat. Cek hukum syara najis teh. Henteu. Allah ngahukuman kana leho najis teh henteu. Nah, maka ketika salat aya lehoan teu ngajadikeun teu sah. Da eta mah najis saha? Cek lugawi, lain cek hukum syara, lain cek Allah jeung rasulna lain. Atawa cileuh, nah nya aya cileuhan.
dihijikeun we kana kopi menang diinum menang dan teu najis ceulik kitu ngan peda najis teh ceuk saha ceuk lugawi cek bahasa tah anu dimaksud najis di ditu ceuk lugawi tapi ceuk naon ceuk hukum syara dalam cek hukum syara mah najis teh anu dianggap geuleuh sarta teu matak ngesahkeun kana salat. Tah itu ceuk syar'an. Ceuk hukum syara. Ya kan deui. Nanti ceuk hukum syara mah anu dianggap geuleuh sarta anu teu matak ngesahkeun kana naon? Kana salat. Tuluy haram di daharna. Ketika keur salat mawa najis terjadi. Ketika di dahar najis haram naonna. Haram di daharna. Geus tah nya ta'rif najis. Jadi orang kudu kabayang najis itu anu kumaha nya. Dikeun hiji najis teh secara hukum syara anu dianggap geuleuh anu henteu matak ngesahkeun kana salat. Hiji, dua anu haram di kumahana di daharna haram. Teu meunang. Al hayawanatu kulluha dhahiratun ilal kalba wal khinzira. Hayawan kabehanana itu hukumna suci kecuali anjing jeung naon? Jeung khinzir jeung bagong. Tak ieu hayawan ieu keur kaayaan keur hirup lain keur maot. Balikan deui. Hayawan hirup kabehanana itu suci kecuali anjing jeung naon? Jeung bagong eta mah hukumna haram. Urang abuskeun kana najis tadi. Lamun ayeuna hayawan kabehanana suci kecuali anjing jeung bagong berarti menang di bawah salat menang kecuali anjing jeung bagong. Jilan salat memangku hayam menang. Da hayam mah teu naon? Teu najis. Jilan salat memangku bari nggadong domba. Allahu akbar. Jadi salatna jadi itu. Ngan anu teu jadi teh lamun jilan salat memangku anjing. Lamun jilan salat bari ngagandong bagong. Tah eta mah manaon? Moal jadi da eta mah hukumna najis. Tanya hiji tah abuskeun kana ta'rif. Anu kaduana tadi kan dina ta'rif najis teh anu haram di daharna. Kabeh hayawan itu berarti suci kecuali anjing jeung bagong. Anjing jeung bagong mah teu suci berarti teu meunang di kumaha? Di dahar. Haram di daharna. Teu meunang ngadahar. Anjing guling bagong guling, kumaha kambing guling, hek guling-guling dahar. Bisa. Ngan lamun anjing mah henteu meunang. Kabeh dusna henteu meunang. Teu mimiti dagingna, tulangna kabehanana najis teu meunang di dahar. Teu meunang kabawa kana salat. Bagong teu meunang kabehanana. Gajihna teu meunang, dagingna teu meunang, tulangna teu meunang, buukna kabeh teu meunang. Teu meunang di dahar. Haram hukumna teu meunang kabawa kana salat. Pan hukumna najis kitu. Walaupun anjingna anjing anu dikumaha? Anu dilatih, sok aya anjing anu dilatih. Walaupun anjing anu dilatih anggar hukumna kumaha? Najis hukumna. Ketika hirupna lamun teh mah urang nyabak anjing keur kaayaan basa berarti najis. Kudu dikumaha? Hukumna berarti mogol lado. Dihukumana angke 7 kali anu sakali kudu make ane. Lamun teh mah urang nyabak naon? Anjing. Wal mutawallada minhuma atawa anu dilahirkeun minhuma tara itu kalbu jeung naon? Hinjir berarti anak incu anjing. Ya. Anak anjing, incu anjing atawa aya mah disilangkeun. Bapana anjing, indungna bagong. Anakna anjing, lanceukna
bagong. Nah, rek anjing nya rek bagong, hukumna najis gitu. Aw min ahadihima atawa salah sahijina ieu mah. Aya doma kapelet ku bagong. Nepikeun ka kawin doma ka saha? Ka bagong. Terus boga anak. Anakna naon? Misalna anakna doma, boga ladoh, anger boga ladoh. Sabab salah sahijina aya naonan? Aya bagongan. Atawa anjing nya. Bapana anjing, indungna jelema. Terus ya eta indungna atawa awewe teh ngalahirkeun. Ngalahirkeun anak, misalna nurut ka indungna jelema, moga ladoh, anger moga ladoh. Nah di semoga ladoh sabab luhurna aya naonan? Aya anjingna. Berarti bapana saha? Anjing bapana. Indungna jelema, anakna jelema misalna teh moga ladoh. Gitu. Ulah dibawa ke masjid kitu mah. Sabab naon? Najis. Begitu mah. Geus lah jadi balikan deui ka dieu. Kabeh hayawan itu hukumna suci kecuali anjing jeung bagong eta hukumna najis. Wal mayyitatu kulluha najasatun illa ladamiyya wa samaka. Tinggal lainna keur kaayaan maot, maitah. Maitah teh bangke, ya, nu geus maot tapi maotna teu make pencitan hukum syara itu ngaranna maitah, itu hukumna bangke. Nah, wal maitatu kulluha najasatun, kabeh bangke hukumna najis. Bangke nya kade bangke. Bangke hukumna najis. Di antara bangke teh anu paeh anu henteu dipencit kalayan pencitan hukum syara eta ngaranna bangke, hukumna najis. Meunang dipake salat teu meunang. Meunang di dahar haram, teu meunang. Kabeh naon tah? Kabeh hayawan. Doma maot henteu dipencit, hukumna bangke. Najis, najis. Meunang digolek teu meunang. Gitu. Meunang di ala dagingna teu meunang. Meunang di ala kulitna teu meunang, buluna teu meunang, sabab naon? Bangke kabehanana. Lamun maotna henteu dipencit. Gambaran maotna berarti naon? Ku panyakit atawa katabrak ku bus Mang Udin, dombana langsung ngagolepak pae. Tah. Maka teu meunang dipencit itu hukumna najis. Atawa dipencitna lain pencitan hukum syara. Teu make bismillah. Naonna mencitna bangke? Bangke. Doba dipencit teu make bismillah jadi bangke, haram. Di daharna. Ketika dibawa salat najis. Hayam, nah hayam pan loba di urang mah hayam. Aya anu dipencitna teh make bismillah, aya anu naon? Aya nu henteu. Tah, lamun anu teu make bismillah berarti hukumna najis, haram daharna. Mata yang apik mah geus ulah dahar hayam mah. Lamun ada ka dahar hayam meuntit sorangan. Tapi teu kitu naon, teu kitu kabeh. Gitu. Aya anu apik, aya anu apik. Oke. Ngan lamun urang ningali secara jelas maka haram di daharna. Lamun ningali secara naon jelas. Saya urang teh geus apal pisan yakin bahwa eta hayam teh dipencitna teu make bismillah haram teh meunang di daharna. Lamun teh mah urang naon? Yakin kana naonna? Yakin kana henteu dipencitna kalayan teu make bismillah. Karena urang naon? Ningali. Lamun teu ningali mah ningali kagaliban we. Lamun teu ningali sabab teu nimbulkeun kana naon? Yakin. Ngan lamun nimbulkeun kana yakin tah ieu. Gitu. Lamun nimbulkeun kana naon? Yakin maka hukumna haram. Teu meunang di daharna. Mantap lamun hayang apik mah dahar hayawan mending mencit sorangan. Gitu. Nginum mending nginum naon? Sorangan ulah nginum kana naon? Aqua ulah.
cabab teu naon teu jelas gitu. Lamun hayang naon apik ngan ripuh hayang apik. Lelempangan kudu bebeja heula ka batur kanu boga taneuh. Hei. Pan teu meunang make naon barang batur, teu meunang mincak tanah naon batur. Lamun maneh ka sawah ka ditu kahalangan ku sawah batur, bebeja heula kanu bogana. Lamun hayang naon yang apik ngan ripuh hayang apik gitu. Ya harusnya mah gitu, ngan naon HP geus we santri mah kulli marudauhu geus ridoeun. Tah eta tah alasan santri mah gitu. Ela santri mah mantak seuneu teh teu kaur naon, teu kaur jongjon. Aya seuneu nganggur pake sabab naon santri mah ridoeun. Sabun nganggur pake ridoeun. Elat na eta bahan santri mah. Geus balik ka dia jadi kabeh bangke itu hukumna najis. Kade ketika najis maka teu meunang didahar, teu meunang dibawa salat. Ilal adamiyah wasamaka angin anak Adam jeung lauk cau, lauk cai lain lauk cau. Lauk cai si maneh eta salah maca logatna matak barisan lauk cau cai. Lauk cai wajaroda jeung naon jeung simeut eta mah henteu najis. Teu najis berarti teu najis teh suci. Bangke lauk, bangke jelema, bangke simeut eta hukumna suci. Bisa dipakai salat, bawa salat bisa. Bisa didahar, bisa. Kecuali bangke jelema teu meunang didaharna. Kawa sumanto ngadaharan naon jelema teu meunang eta mah kitu. Anu meunang teh nyata salian ti naon? Salian ti jelema. Bisa dibawa salat, bisa bangkena. Kawas ieu jilan mamawa bulu. Bulu naon eta jilan? Ieu bulu karuhun. Bulu uyut urang. Dibawa salat teu naon? Teu naon. Sabab naon? Suci panjelema mah cek tadi bangkena. Ngan lamun ayeuna jilan mawa bulu bagong dibawa naon? Salat. Bil barakah kana bulu bagong. Arek dibawa salat. Jadi salat teh jadi sabab mawa naon? Najis. Teu sah. Atawa ieu make naon? Mawa ieu mawa bulu buluna bulu doma bari doma na teh bangke lain menang mencit gitu. Jadi doma kamari paeh kata para kubus Mang Udin diala naonna buluna dipake ieu misalna teh dipake kopiah dijieun kopiah ta buluna teh kujilan teh. Nah maka henteu jadi naonna teu jadi salatna sabab bangke domana bangke lain doma naon suci gitu. Lamun doma suci mah teu naon kabehanana naon berarti suci kabehanana. Lamun doma menang mencit atau menang kurban diala naonna diala huluna terus ayeuna si tandukna teh dijieun kopiah aya tandukan dipake salat jadi salatna jadi sabab eta mah lain bangke. Ngan lamun teu mah bangke nya teu make pencitan hukum syara atawa tadi paeh sorangan di ala huluna jeung tandukna dipake naon bawa salat teu jadi salatna sabab bangke. Ya, jadi intinya sapertikeun kitu kembalikeun deui kana naon? Kana tarif, kana patokan bahwa cek tadi najis teh anu teu meunang dibawa kana salat. Teu jadi salatna lamun mamawa najis jeung haram di kumahana di daharna haram ya. Ini aya bangke anu diitisna nyaeta bangke jelema, bangke lauk cai, tah lauk cai mah geus paeh oge halal. Naon mah lauk ke ya lauk geus paeh geus 3 poe goreng we. Nah, teu naon. Bau saeutik dahar we beuki mah. Da naon? Da halal. Sok aya ning dina balong
ngambang naon teh lauk teh geus naon geus pae gitu amun we ku urang bau teh lamun teu bau goreng we pasar kan lamun bau kumaha maneh we beuki mah dahar teu beuki entong dahar naon halal gitu atawa simeut bangke simeut halal kan geus jarang ayeuna mah simeut teh apa simeut teh jika nu teu apa simeut mana teh sok aslok aclogan nah itu hukumna halal bisi eueuh deungeuna ngalah simeut disangrai jeung sangu hijikeun insyaallah meunah teu naon gitu da eta mah naon halal simeut mah gitu ngan galibna di urang mah tara di kumaha tara di dahar galibna padahal mah naon menang beuki mah gitu rek nyobaat nyaheg we dah hukum syara ieu nu naon-naon ge nu ngameunangkeun naon ge gitu ju ka sawah yang naon simut ka mana jilan moro simut deungeuna dahar disangrai bisa digoreng bisa gitu diangeun haek bisa kumaha maneh we bukan nama di dahar meunang hukumna wal maitatu kulluha najasatun lil adamiyya wa samaka wa jarda wa kullu ma kharaja min sabilaina najasun ilal maniyya wa riha wal hasa illam yanaqi minal bauli sakur-sakur perkara anu kaluar tina palawangan anu dua eta hukumna najis nya kaluar tina palawangan hareup kaluar tina palawangan tukang eta hukumna najis kecuali cai mani ta cai mani mah diitisna henteu najis nya matak lamun teh mah samping ka cai manian meunang dipake salat meunang da cai mani mah teu najis lamun ka ompolan najis teu meunang kabayang lamun cai mani najis kumaha maneh hukumna nya najis atuh maneh teh sabab cai mani naon ngalamun eta mah kitu matak cina cimani mah teu naon teu najis tak jelema naon suci jelema mah teu kawas anjing sabab cimanina kumaha suci wari jeung naon angin berarti angin naon ieu mah nya najis anginanya komo lamun aya bukuran kaluar nama wah geus eta mah najis pisan omeh besi aya nu tara omeh maneh teh istinja wajib tara omeh doraka kitu istinja ngaranna istinja teh obeh cecewok itu hukumna wajib ya lamun tara omeh berarti doraka barang ngompo teu ngisang berarti doraka henteu istinja nu kitu ngaranna cukup dikeluarkan dimasukkan lagi kiplik kajerokeun deui neraka gitu istinja maneh teh eueuh cai make naon make batu komo zaman ayeuna mah gampang di jalan kana mobil eueuh cai hayang ngompo neangan batu eueuh batu make tisu bisa make tisu bisa. Oh itu kuat dina bus hayang naon hayang ngompol eueuh naon eueuh WC na busna di jalan eueuh bus mawa tisu ngompol we sisi jalan ku tisu bisa atau ngisi ku tisu teu naon istinja mah bebas rek ku cai rek ku batu rek ku tisu rek ku kararas eueuh teh mah rek bisa asa naon we asa bersih we hilang naon hadisna bisa make jeung teu bisa katanya jadi kabeh perkara anu kaluar tina palawangan anu dua eta hukumna kumaha hukumna najis kecuali kesik anu kabundal kunaon ku ciki ya kecuali lamun teh mah ayeuna anu ikat kabundal ku ciki lamun palawangan hareup lamun pangalawan tukang kabundal ku goit ku kokotor
Kawas urang ngadahar jagong ditalag untuk dikunyah keluar jagong deui. Tapi kabundel kunaon? Ku goit, ku kotor anu sajen gitu. Jadi lamun dibersihan teh jagong deui. Tah eta mah hukumna mutanajis. Barang mutanajis bisa cuci deui, bisa kumaha we. Kumaha. Jadi urang ngadahar jagong ya langsung ditalag untuk dikunyah. Terus kadut urang keur goreng. Mesin urang teh bisa ngagiling. Keur goreng gitu. Teu jalan. Kulantaran loba teuing naonna daharna langsung keluar deui tina anus. Kaluarna utuh seperti kenaon. Sapertikeun urang ngadaharna. Puruluk. Kumaha we kuas doma gitu. Puruluk. Nah,